Dok ya, balik ke toko ini acan beres ini. Saya di mana? Ayo, we budak gede. Segitu laladok deh. Oh iya bagian dia. Mendata. Jadi teh hayang gede ini, aing geus puasan ngadengeun lagi aing. Silaing mah. Silaing di mana dah? Urang teh geus nempoan jamu air itu di tongo euy. Itu mah. Ih, kebenaran butuh pisan dewek Ngebuat teh. Ah, jadi klebet. Oh iya tuh. Lepas barahanya itu teh poho deui nepasna teh euy. Iyalah bae dewek dewek kan. Iya cepet gocap. Ah, tebutuh dek teh euy. Butuh. Bae mana ya nak? Juga tuh ala deui lah. Tuh deket itu tuh. Waya kenang domba. Oh. Tadi hareup teh aya balong. Oh benar. Oh tuh kurang ikan nya. Jig 10 burit bisa kalian. Oh. Iya. Lumayan. Ayo kering kering. Lagi aja bagian kesaji itu. Alah, kemana lagi? Gimana RW? Dek gue, oh dekatin Cilaing deh. Kebenaran bang ide kemana? Oh, udah kayak itu. Kayak itu kemana? Ngalong iya biasa ya. Biasa Cilaing ngomong. Aduh, abang hujan mana? Euy. Naon ngadata? Cilaing. Mau panggil di dia tuh. Tadi mereka dituan leueur gitu. Ya. Duh. Aing Hubung di dia ada leueur kali itu mah. ya Kita gitu bener. sia RW eta ngadata digaji sabaraha nya euy. Ah, ji aya we kan meuli pajar wae mah. Rusuh aing mah ya. Kemana harus susuh? Bari neangan barang dek teh euy. Alah, kebenaran dewek boga. Oh, ji aya monan 2 kintal tahan mah. Baiklah beli dewek ku dewek euy. Sidik butuh pisan dek teh jemu air. Oh, baiklah. Ya 2,5 belinya. 2,5. Yo aing cash lah. Tah. Baiklah, lumayan cepet. Tata dinya nih mah. Jamu air mah deket Kanang Domba, nu aya balong. Apal? Apal lah. Oh, tuh nuhun nya. Dinjem heueuh. Baik kali lah kalau baknya. Sing batian dek nya euy. Assalamualaikum. Yuk waalaikumsalam. Gimana nya euy jamuna teh? Aya tangkal deket balong. Bari Kanang Domba, di belah ditu sieun mah euy. Iya euy deket Kanang Domba. Allahu Akbar. Mana jamuna ge nya? Si RW mengajual jamu ukur 2 siki itu pek kidul bari. Rugi atuh aingnya 250. Ieu mah anjir hitung meuli tangkalna we 250 teh. Rugi gede ieu mah euy.